Oh, mana baga, lur. Kula pola di subscribe karena subscribe itu gratis. Pondok pesantren ya pondok pesantren salah modern mah geus lain teu bagus ngan lain calon wali. Pondok pesantren salap ge masih kade disurtil deui. Terus kudu anu pohara jasa nya bisa ngajina nya paham nya dididik ngan geus aya jurusan pondok pesantren mah ka jurusan kawalian teh aya universitas sawah. Nah, cenah kiai sombong amat. Emang aing sok sombong sakabeung. Emang nu diangkat jadi wali kalau anu universitas aya ngan kudu kembali ka salapi. Tetep ae kudu kembali ka salapi. Jana misalna kitu di UGM. Oh, geus jadi sarjana, neuk jadi wali, kembali ka salapi. Pendidikan aulia Allah mah pendidikan salaf. Sakitu bae ka jadi kuku bae pertahankeun ku jana di UGM, pendidikan modern ka modern.